Bismillahirrahmanirrahim. Innahu saestuna si jalma. Maksudna si jalma di dieu teh jalma anu buku catatan amalna dibikeun ti tukang. Ngan supaya logatna pondok geus we jalma hungkul. Maksudna jalma nu eta. Karena eta bukti itu si jalma pi ahlihi di keluarga si jalma asyirotihi tegesna karabatna si jalma pid dunya keur di dunya na masruron eta anu dibungahkeun aebatron tegesna anu bubungahan bitibaihi kunuturkeunana itu si jalma maksudna jalma anu dibere atawa dibikeun buku catatan amal ti tukang lihawahu kana kahayangna si jalma kana hawa nafsuna si jalma nurutan jalmanya surat al-insiqaq ayat sabaraha barudak 13 ayat katilu belas Allah subhanahu wa ta'ala ngajelaskeun kaayaan jalma-jalma anu buku catatan amalna dibikeun ti mana ti tukang taku Allah teh dijelaskeun jalma nu kitu teh keur di dunia teh kumaha kaayaanna teh sebelum ngajelaskeun kaayaanna di dunia sok kumaha saha jalma anu buku catatan amalna dibikeun ti tukang teh jalma naon jalma kafir ayo yuk jalma anu cilaka bisi hilap deui bahwa engke teh jalma teh di akhirat teh aya anu buku catatan amalna dibikeun ti mana ti belah katuhu eta mah jalma anu bagja anu dihisabna ogen bakal gampang moal dihese-hese eta mah jalma mukmin. Nu kadua aya jalma anu naon? Jalma anu buku catatan amalna engke di akhirat teh dibikeun ti mana? Ti tukang eta mah jalma kafir. Wahwal kafiru. Eta mah anu buku catatan amalna dibikeun ti tukang mah jalma anu bakal cilaka. Tah kumaha kaayaan di dunia na jalma nu kitu teh baheulana teh keur di dunia na teh kumaha nah kaayaan di dunia na teh innahu kana fi ahlihi masruron jalma kafir rata-rata jalma kafir anu buku catatan amalna anu dibikeun ti tukang anu bakal cilaka abadi teh engke di akhirat rata-rata kalau loba anana eta jalma teh keur di dunia na teh senang-senang keluarga na teh senang naon pangna di dunia na eta jalma keluarga kafir teh senang-senang sabab sagala kahayangna kacum ponan keur di dunia na hayang ulin kacum ponan hayang meuli mobil kacum hayang meuli motor jeung HP kacum hayang keluar negeri ulin wisata kacum hayang berwisata bermewah-mewahan kacum tah kaayaan teh kalau loba teh jelema kafir teh kitu eta teh nu bakal naon teh nu bakal cilaka abadi engke di mana di akhirat paham loba nuturkeun kahayang naon cenah loba nuturkeun kanaon kahayang mata pikeun ngalatih diri urang teh ulah naon ulah nuturkeun kahayang tapi kudu nuturkeun kakuduan bener teh naon cenah
kakuduan. Ngaji ge sebenarnya mah Lain ka. ulah nuturkeun peda hayang jeung resep, tapi kudu nuturkeun kakuduan rek ngaji teh hayang atawa teresep. Paham? Hah? Paham. Gitu. Ulah kieu resep ngaji teh mana sejak kakuduan ti Allahna, tak ulah eueuh sejak kakuduan ti Allahna kana ngaji oge. Kumaha lamun duanana aya nya urang teh ngalaksanakeun kakuduan ti Allah ngaji teh nya naon nya hayang ongko resep ongko sok mangga sae kitu mah ngeun ulah nuturkeun ka hayang cacak-cacak anu hade nuturkeun ka hayang hungkul mah goreng dianggapna teh ku agama mah nya cacak-cacak naon perkara anu naon nu hade tapi eta nu hade teh dilaksanakeunana ku urang teh sejak nuturkeun ka hayang hungkul lain sejak nuturkeun ka kuduan goreng we cek agama. Paham? Paham. Ongko cenah kitu. Matak pikeun ngalatih diri urang ulah naon? Ulah nuturkeun ka kahayang tapi kudu nuturkeun kakuduan ti Gusti Allah rek akur jeung kahayang kakuduan ti Allah nama atawa teu akur jeung naon Hayang. jeung kahayang tah aya deui ieu jelema anu ku Allah dipikanyaah naon cenah Ada jelema anu kalau dipikirnya kumaha dipikanyaah ku Allahna kieu dipikanyaah ku Allahna teh eta jelema teh bandel. Apal bandel? apa? Naon? Naon ka jelema? Liwar. Oh. Liwar jelema teh eta teh. Kumaha liwarna teh? Ketika sagala kahayangna dicumponan, maka eta jalma teh jauh tina kakuduan ti Allah. Naon cenah? Ketika eta si jalma ku Allah naon? Hayang dicumpuan. Sagala kahayangna dicumponan maka eta si jalma teh jadi jauh kana naon kana kakuduan ti Allah nyaeun Allah teh ka eta jalma dicabut we sagala kahayangna teh jadi teu kacumponan aya nu kitu Ya. hayang jajan teu diwaro ku mamah da eueuh duitna teu kacumponan hayang ulin teu naon teu kacumponan kahayang hungkul eta teh. Hayang meuli motor teu kacum, Onan. hayang meuli mobil teu kacum, Onan. hayang ngabaso teu kacum. Onan. Ta eta teh ku Allah ngahaja diman'u dicegah supaya naon? Supaya henteu nuturkeun kahayang. Pek teh heueuh nya. Sagala hese ayeuna mah jadi teu kacumpuanan kahayang teh mikir we. Jadi we eta si jalma teh eling nuturkeun kana kakuduan ti Gusti Allah berarti mending keneh eta anugerah ti Allah teh jadi naon jadi nuturkeun kakuduan ti Allah daripada naon sagala kacumponan kahayang teu nuturkeun kakuduan ti Gusti Allah bener nya syukur kahayang urang kacumponan kakuduan ti Allah kalak sanakeun ngeun ulah sampai kakuduan ti Allah kalindih kaelehkeun ku kahayang seperti jalma-jalma anu kafir keur di dunyana kalolobaanana kitu eta teh nuturkeun kahayang bersenang-senang tidak tahu halal tidak tahu haram paduli ieu haram nu penting hayang dilaksanakeun da hayang teh bae haram oge paduli teuing nyilakakeun batur ngarudal batur da hayang rudal we batur oge da hayang urang itu rata-rata jalma kafir nuturkeun ka hayang senang di dunia teh tapi naudzubillahi min dalik di akhirat cilaka anu abadi untuk selamanya. Naudzubillahi min dalik mudah-mudahan urang sadayana sing ditebikeun tina sifat kafir anu bieu amin ya Allah ya robbal
alamin. Wallahu a'lam. Ngastapit na bima lam tana Rabbi alimna aladian pa